turunkeun nada bicara maneh teh tong luhur-luhur teuing bisi dituar ku aing. Baladageun. Duit mah teu loba euy, tapi pengeluaran meni kaloba. Teh hebat kumaha urangnya. Baheula mah lamun keur teu gablek duit atawa stres bisa ngobrol jeung babaturan. Coba ayeuna babaturan urang geus salalet stres. Tapi lamun ngomongkeun masalah duit mah bisa keneh diteangan. Tenggoroning urang anu hirup butuh ku duit, jelema anu beunghar oge masih keneh butuh duit. Tapi neangan duit mah sih teu susah. Leuwih susah keneh nagih hutang tibatan neangan duit mah. duit. Baledak lagi. Ye, neangan jodoh mah ulah sok pulah pilih. Edeuk beungeutna goreng, edeuk beungeutna kasep, angger meuli beas mah moal ku beungeut. Penting mah boga gawe. Bener teh. Baledak lagi. Ye, lamun heueuh lalaki anu royal, anu pekerja keras, anu tanggung jawab, moal mundur sanajan awewena resep udud, resep jajah, resep check out, ieu balanja di online, moal hitungan beda jeung lalaki anu hitungan mah pelit medit, can ge acan di dahar, can ge acan dibeulikeun, geus ngitung duit. Padahal manehna teh lamun ngitukeun mah bea ku rokok kopi ge, komo dibere gocap sapoe mah. Baladageun. Tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana, ari sakirana beungharna maneh ngan saukur hasil warisan mah. Baledak. Saeutik-saeutik foto, saeutik-saeutik video, saeutik-saeutik posting. Atunya heueuh, da saeutik-saeutik kepo jeung iri dengki mah iwal ti maneh. Tong protes. Baladageun. Lamun mung dihina batur ulah sok ngahina batur. Lamun mung digogoreng ku batur ulah sok ngagogoreng batur. Ieu mah ngagogoreng resep, ngahina resep, giliran digorengkeun balik teu narima. Apa batur ge sarua mumul sia teh di kitu-kitu ku maneh. Maneh oge sarua mumul di kitu-kitu ku batur. Lain baladageun. Ngaranna ge jelema rupa-rupa. Aya nu ditulungan talau diri, balalas budi. Aya oge nu ditulungan malik ngamusuhan jeung teu talau diri. Baladageun. Boga salaki keur mah mumul usaha, kata mah loba nyari pamajikan. Gablek mitoha, lain mamagahan anakna supaya bisa berubah, supaya daek usaha. Yes, salakah mamagahan minantu supaya tetap sabar, supaya tetap bertahan. Emangna aing teh takal cau anu boga jantung tapi teu boga hati. Pak Dedi, jika tukang bawakeun salaki abi ka barak militer atuh Pak Dedi. Ini nyeri hate ieu pamajikan dituding boros kana duit, gede hutang cenah purah nginjeman wae ka bank keliling jeung ka bank emok. Heuda lain duit anu saeutik, da sidik gajihna anu pas-pasan. Acan bebeulieun anu maraha Pak Dedi. Pangbawakeun salaki abi ka barak militer. Sok ku Pak Dedi ieu sina make daster, sina gero, sina kokos rok WC, sina nyeuseuh jeung ngepel di ditu Pak Dedi lah ajarkeun Pak Dedi. Ridho abi mah Pak Dedi bawa lah salaki abi ka ditu ka barak militer. Aslina baladageun. Ye, salaki zaman ayeuna mah HP di nomor hijikeun, pamajikan di nomor duakeun. Babaturan di nomor hijikeun, pamajikan di nomor duakeun. Keluarga di nomor hijikeun, pamajikan mah anger di nomor duakeun. Giliran gering, saha di nomor hijikeun mah pamajikan. Komo lamun dibere nyeri awak mah ye, ditungtung suku nepikeun ka tungtung hulu saha anu ngurus pamajikan. Yes. Tapi lamun manehna eukeur cager, pamajikan mah dipandang sebelah mata. Naon sama lotot berkokok, mikir. Baladageun. Ye, sarua jelema, sarua boga dosa, ngan beda cara ngalakukeunna dosa, ulah ngarasa paling sempurna, da di mata anu boga nama kabeh oge sarua, eueuh nu beda. Bener teu? Baladageun. Aing nganyak loba nu nganggur. Aing dek ngalamar gawe ge yeuh nepikeun ka hese. Kudu usia produktif, kudu good looking, teu meunang geus kolot. Nah, ari anu geus kolot kieu teu meunang dahar, teu berhak hirup. Yeuh, nu ngaran digawe mah najan geus kolot kieu ge justru nu geus kolot anu jero pengalamanna. Yes. Teu budak ngora, henteu kolot, henteu nu sangsara, henteu anu beunghar. Perlu duit, yeuh.
dana naon oge kudu digawe lamun hayang duit mah komo lamun menta ngeureunyak beuki we hesek dek hirup teh sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga da sarwa keneh cicingna curug batur gawe mah gawe we sawajarna ulah saaing kapake da anger sakumaha maneh kana pagawean hak hikek ge ulah batur ieu nu beungharna mah dunungan coba maneh benang naon benang cangkeh peladageun dengekeun sia besti zaman ayeuna mah ulah bager-bager teuing kanu jadi babaturan karena babaturan ayeuna mah di balageuran teh lain marulang tarima karang marulang tai punten-punten we ieu mah sanes sekarang tapi fakta peladageun dorak-dok kerupuk kulit ngajedog teu boga duit tali kolor tali kutang teu bisa molor mikiran hutang teu bisa molor mikiran hutang ye ulah sok sangeunahna ari boga sumut teh dipake ngabongkar aib batur inget batur ge boga sumut jeung maneh ge boga aib bener teu peladageun aing mah tetap muda ya, seleranya juga muda ya. Denge kusianya, aing udah disebut tante-tante, aing udah disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae. Aing mah umur kolot tapi jiwa mah tetap muda ya, seleranya juga muda ya. Denge keun edeuk sia resep, edeuk sia teu resep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Cuk adukana tukang warung. Bolo arah sukana ieu kalobana duka hayang nyaho. Ieu. Ari meuli kalatur, ari nganyuk ka urang. Ai keur loba duit datang ke supermarket, ai tempat boga duit datang ka teun urang. Jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga, geseh 500 perak ge ngaceng ka teun batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ai meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran meuli tara ai tepol minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi. Peladageun. Cara rehat entong poho dahar. Caca, kata-katana dong buat para pembenci. Cing sararehat, entong poho dahar. Sabab boga panyakit iri dengki teh butuh tanaga. Bener teu? Peladageun. Lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, da si eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Nu jadi pamajikan mah serba salah. Pamajikan make emas, cek salaki, hitung-hitung nabung. Cek kolot sorangan. Alhamdulillah geuning anak urang teh kacukupan jeung disenangkeun. Cek mitoha. Lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Cek kedulur. Aduh, meni resepnya salakina bager ngadangdanan kanu jadi pamajikan. Coba cek tatangga pamer. Cek jelema nu panasan. Cik atuh minjem heula duit saminggueun. Bener teh. Tah kitu realita kehidupan di kampung mah. Peladageun. Ari aing sok heran ku jelema heuh. Ari nempo WA na WA bisnis. Ari pagaweana sia statusna galau. Urang aja dong dirorompok bari jeung ngagibah. Ari sia digawe naon ya? Bisnis teh, bisnis naon? Luhur moal sirungan, kahandap moal akaran. Jelema nu sok dudukun, kaluhur moal sirungan, kahandap moal akaran. Jelema jahat anu iri dengki ka batur, hirupna moal jambuga jeung moal aya kamajuan. Bener. Peladageun. Zaman ayeuna mah, lamun aya jelema mun deuk nginjem duit, bejakeun we eueuh sanajan boga ge. Lamun nginjemna mawa surat imah, surat tanah, BPKB mobil, BPKB motor, tong lila ACC. Kusabab jelema zaman ayeuna mah lamun ditagih hutang, hoream, males ributna, males nagihna, jeung males dramana. Ari kitu mah teu dibayar, urang mah rugi. Ari manehna boga jaminan mah. Bener teu? Peladageun. Daripada dititah ngartikeun perasaan batur mah, aing mah leuwih hade kene dititah ngarambet, ngabedug macul, dititah ngagasrok, atawa ngababu, pugu-pugu aya duitan. Daripada aing dititah ngajaga perasaan batur, nu aya ge capek hate, capek pikiran, bari jeung eueuh duitan. Peladageun.